Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Cendol. Aduh, alhamdulillah ya. Di pagi hari, di subuh hari ya, menjelang matahari terbit. Aduh, matahari terbit. Kang Uje sengaja ya sidak ya di subuh hari ya. Orang tinggal kegiatan di subuh hari ya, Kang Haji Channel duka nuju masih kene ngagoler apakah tos beraktivitas tah kin kelah orang tinggalnya di saung Pakuana Kang Haji Channel tuh, tapi katinggal lama baraya ya di pagi-pagi teh Kang Haji Channel ya tos katinggal ya kebon kangkungna tos bararaseuh tah sigana mah anjeunna panginten tos nyebor baraya nya di pagi harina tuh tos bararaseuh katinggal teh ya si teh terus diseboran gitu katinggalna barayanya. Kumargi Kang Haji Channel sinareng Kang Haji Bandana masih kene dina cenah di kota Bandung. Nah, nama Kang Uje sengaja ya orang sidak ya Kang Haji Channel. Enjing apakah masih kene bobo atau tos beraktivitas gitu. Ah, begitu nah ya. Urang gaskeun baraya ka saung Pakuana Kang Haji Channel. Wah ya resep puyeuna baraya ya kebon kangkung pelede ya abi maduh tuh kalau buat kieu baraya kin kelah orang bersihan barayanya. Mana ya Kang Haji Channel ya. Wah tah aya baraya geuning peledina mah tapi kantongna aya ya. Waduh ini nama tos ngebul geuning tuh hauna mah kira channel apa yang mana ya. Waduh Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Aduh nah si ganu tunuh keneh ya teh mohon abdi teh nameta tos netepan subuh nya kabujeng abdi hoyong eueut. Oh hayang eueut Tapi nya abdi bade aya pidamaleun. oh ke Bandung teh nya. Jadi kumargi abdi kedah sukun kedah nyiapkeun barang tuang kangge sim abdi. Mohon aduh. Iya sim abdi mah hirup jalmi nyari lama kedah tekun kedah geten. Eta nya di perjalanan oge upamina ari geten mah insyaallah kana sagala rupi pamaksadan tiasa lancar. nah eta Kang Haji laras aduh nya katinggalan ieu lales kieu can ngenyoh mah nya. Nuhun aduh abdi teh namanya teh ngenyo aya kicimpring dituang heula we. Oh gitu tuh baraya tinggal tah lamun hoyong katinggal ieu nya ya Kang Haji Channel tah can ieu mah baraya tah tuh tinggal ieu teh cincin tah can ngenyo baraya matak lales kieu tuh Leuleus ayeuna teh nyunireun lah ieu cenah ieu nyiapkeun cai panas kangge ente kangge ngopi baraya tuh. Yang susu abdi teh ieu. Oh, teh susu. Oh, jadi enak mah perbaikan karena susu maksudnya. Eta da utamina susu. Oh, susu. Iya Kang Haji Channel lales kieu baraya tinggal tuh. Aduh. Kacan ngenyo baraya kin kelah pamitos ngenyo mah baraya. Insyaallah. Salahnya oke lah tuh. Di seueur pidamaleun janten sibuk abdi teh aduh. Aduh, Biasa alhamdulillah. ngebantos kons eta Konten mengenanya. Oh, tuh mungkin lah kayak gampil pami masalah konten. insyaallah kapayuna Salahnya upami ararasan abdi aya. Itu penting mah Kang Haji cing sehat Kang Hajinya. Amin amin amin. Dijagi kondisina Kang Haji teh. Amin. Gitu Kang Hajinya. Amin. Aduh, Yang abdi ya raos si dulu kieu teh ya. Nyanya tuh. Sabinga teh. Tuh barayanya. Ya sadinten ya.
enak aku aya aktivitas tambahan aktivitas mau di Bandung baraya Kang Haji channel teh proyek gitu janten kebon pakuan lagi titipkeun baraya gitu tuh aduh masya Allah lah mantap lah alhamdulillah ya barayanya tuh suasana nama ya Kang Haji channel tuh aduh masya Allah nuju karena susu cenah baraya namanya karena susu nama Kang Haji atuh susu ageng mah tuh aduh kada di dama-dama aku sih mah beli tuh susu ageng naon nih teh nya susu iya susu sapi oh susu sapi aduh oh segala susu nona aduh alhamdulillah abdi masya Allah masya Allahnya aduh ya kurang udah juga liwat ya teh mun abdi bade ngabantos di dama oh nya getennya jangan ngenyoh heula Kang Hajinya mun da sate acana abdi amun teu ngenyoh mah paripaosna aduh emutan teh kirang normal yang normal aduh sok lieunya masalahna perjalanan tebih ya teh tebih Kang Haji teh nya aduh rencangan teh aduh alhamdulillah ya susu ninggal baraya ya masya Allah warna tuh oh alhamdulillah tuh tos kedep deui nya Kang Haji lah cing ya Kang Hajina cing sehatnya di paparinan umur panjang gitunya cing ya pepelingna Kang Eka baraya Kang Haji channel naon ya Kang Haji ayeuna dinten ayeuna ya manehna danget ieu kasadayana bohong di mana-mana mugi hapunten abdi bilih aya kalepatan dina sagala rupi cariosan anu ku abdi dicarioskeun mugi hapunten dina sagala rupi dina kata-kata anu kirang normal nah eta Kang Hajinya waranya nya kitu deui abdi mudah-mudahan dilancarkeun rezeki amin dilancarkeun ibadahna amin dilancarkeun sagala rupi pamaksadanana nah gitulah Gusti Allah maparinan dipaparinan kesehatan eta amin mudah-mudahan Allah sagala rupi pamaksaan abdi biasa lancar amin gitu aja gitu na abdi mugi hapunten kasadayana karekan-rekan baraya pokoknya baraya anu teh mana mugi hapunten bilih aya kata-kata tirang marana mugi hapunten da kumargi abdi sakieu bukosna eta tuh teu biasa sapertos anu sanesnya anu penting mah nu 5 waktu Kang Hajinya bersyukur gitu Kang Hajinya tuh anu 5 waktu alhamdulillahnya abdi mah teu aya emutan naon eta emutan teh anu 5 waktu siap oke gitu Kang Hajinya pokoknya mah Kang Hajina cing sehat semangat amin kedamalnanya sok sekedap deui bade ngenyoh cenah kumargi tos rada ngageblay Kang Hajina teu ngenyoh heula mah Kang Hajinya mohon opdel siap lah Kang Haji ya tenun Kang Hajinya sok lah tah baraya cenah tuh janten kitu saur Kang Haji channel ge tong hilap pokona mah peperingna teh cenah nu 5 waktu sanajan sasibuk kumaha urang aktivitas urang tong hilap anu 5 waktu mah tong ditinggalkeun barayanya tuh tinggal Kang Haji Banda. Assalamualaikum Kang Haji Banda. Tuh Kang Haji Banda tinggal yo nah hantek pakai selang enak euy oh nya tuh nujunya buang kangkung baraya Kang Haji Banda lagi nya semangat Kang Hajinya oke lah tah panginten kitunya barayanya kin kelah dilanjut deui kumargi Kang Haji channel sinarang Kang Haji Bandana nuju pada salibuk nah tapi dina kasibukan tong hilap ningkatkeun iman sareng ketakwaan ningkatkeun salatna perbanyak sholawatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun kabaraya-baraya Kang Haji channel mugia dipaparinan kesehatan kemudahan kelancaran
ku Gusti Allah Subhanahu wa taala berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.